Awewe normalna mung dicanung, lalaki normalna hayang mun lalaki karena nyanung teh hayang-hayang acan ciri lalaki teh normal teh. Akeun manaon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil gharra wa alaihi tatra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim barokah salawat corona minggat. Aminan kusadayana. Kesehatan lahir batin merapat. Jodoh jauh jadi dekat. Anu sakola kuliah masantren sing karengeng ilmu manfaat. Keturunan kita menjadi keturunan yang cerdas dan berakhlak mulia. Oge wajah jamaah seueur katinggal kudu baroga hutang. Uhiti dia berkah salawat hutangna dilunasi Allah Ta'ala. Mau kemana Nisa? Duduk. Oh yang papang pekat. Yang rumahnya ngontrak cepat punya rumah. Bisa berangkat ke Mekah. Suami ibu istrinya bertambah. Rek amin moa. Awewe jawab rek amin moa. Lalaki amin. Itulah jawaban yang benar. Semoga hidup Anda bahagia. Bahagia sekarang, bahagia ketika dicabut nyawa, bahagia di alam kubur, bahagia sampai masuk surga. Bahagia yang teramat bahagia di surganya ada Nabi Muhammad. Apakah Anda mau bahagia? Jawab, mau bahagia. Kalau menurut Imam Ramli radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang disebut bahagia di dunia itu syaratnya harus ada 5 perkara. Ada berapa? Sok tinggal dikali eta. Yani teke ngomong wae. Yani teke ngobrol. Tinggal dikali dia. 1 adalah harta. 1 apa? Kedua sehat. Kedua apa? Ketiga ilmu. Ketiga apa? Keempat amal soleh. Keempat apa? Kelima keluarga. Kelima apa? Nah, kalau yang 5 ini ada di diri Anda, maka Anda layak disebut orang bahagia. 1 apa? Ayo kompak, 1 apa? Apakah bisa hidup bahagia tanpa harta? Jawabannya tidak. Barang jawabannya acara muludan IOG mau sukses lamun teu make harta. Sound system disewa make naon? Harta, make duit, pan duit teh harta. Betul? Terus ieu teh pan muludan teh sok aya konsumsi make naon? Harta. Berarti acara ieu moal sukses lamun teu make rukun Islam aya sabiriji.
Bisa dipigawe lamun teu make harta? Jawabannya tidak. Barang jawabannya tah yang sering teu biasa-biasa we. Satu apa? Syahadat. Rukun Islam teh pan aya 5. Hiji naon? Baca sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Itu pakai apa? Pakai tenaga. Maca eta teh, make energi. Energi tina naon? Tina dahareun. Dahareun naon? Harta. Tuh mata syahadat ke butuh ku harta. Kedua salat, ibadah. Salat rukun Islam teh. Apakah salat make harta? Jawab. Mukena harta. Sajadah, kopiah, sorban, karpet. Tuh salat ge kudu make harta. Tidak kurang gitaranya. Cepan kudu make mukena. Salat. Katilu zakat. Apakah zakat make harta? Atuh rekuma zakatna zakat itu harta mah. Kaopat puasa make harta teu. Sahur make harta. Buka puasa. Suga nomor 5 ibadah haji teu make harta. Hartana ge puluhan juta. Matak nu hadir sadayana didoakeun ku Pak Haji sing cukup harta. Pak Haji mah teu hayang ngadoakeun beunghar ka urang Tanjung Sari teh, tapi ngadoakeun sing cukup harta. Banu sae mah anu cukup, lamun beunghar sok tara cukup-cukup. Tu Pak Haji boga dulur di Cigon Ewah, imahna geus 14. Ayeuna ngabangun ka 15. Ngan unggal peuting tara pati sare mapai imah nu 14 sieun aya bangsat. Akhirna diperbudak ku harta. Cik aing budak nyai cepengan aing maneh mah dikitu wae atuh budak teh ganeng atuh. Yopi duduk, Yopi ngomong itu duduk. Nyai mah di kernyana semangat yang geus jadi di kitu budak teh diantokeun kitu. Teraskeun. Hiji naon? Hiji harta. Patnos 5 bieu atuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jadi Pak Haji ngadoakeun sing cukup. Istilah Pak Haji Apif mah sing waluya, waktu perlu aya. Baik teu boga duit ratusan juta oge, nu penting mah waktu perlu aya. Perlu hayang budak sakola, aya biayana. Perlu budak hayang kuliah, aya rezeki. Budak hayang masantren, aya rezekina. Hayang nikahkeun budak, ngonang dulur, ngonang tatangga, aya rezekina. Hayang mere ka indung bapa, aya rezekina. Hayang muludan, aya rezekina. Waluya waktu perlu sebarang. Tasing kitu sararea. Jadi nu pasma anu cekap. Di Pak Haji boga jubah di papak wae ngeunaheun ukuranna cekap. Gede teuing teu ngeunah, leutik teuing teu ngeunah. Nu ngeunah mah nu cekap we. Kumaha-kumaha ge da anger we. Cukup. Da cukup mah ngeunaheun moal. Anggar wae nu cukup ngalaga. Nu kumaha urang wae. Pak Haji Apif bahagia di dunia teh cekap ku harta? Jawabannya tidak. Barang jawabannya kadua kudu make sehat. Kadua kudu make naon? Loba harta tapi awak geringan wae. Bahagia moal. Sautak saeutik dibawa ka Sukesmas
Hah? Eta puskesmas. Pek teh cek pihak dokter puskesmas teh, ibu panyawatna tos rada abot di alatna kirang. Kada engal dicana ka rumah sakit besar anu aya di Bandung, akhirna dicana ka rumah sakit Hasan Solihin. Sadikin malanceukna aya hiji deui Solihin adina teh apaleun di dieu. Can terkenal apa teh rumah sakit Hasan Solihin? Sarua urang teh apa? Ari pek tadi pariksa teh panyakitna geus sagarupa aya komplikasi. Eta komplikasi di parios teh aduh ibu kedah diri jantungna kena. Jantungna ieu kedah diri ieu jantungnya. Nah, jadi ka dia insyaallah. Akhirna ku dokter dikoperasi. Operasi eta da penyakitna tos abot. Uwi teh telami aya nu karaos deui kedah cuci darah. Laos moal hirup kitu. Kita maloba tapi geringan wae da teu ngeunah teu bahagia. Eta geus dicuci darah teh deui kudu dikemo deui. Tos repot penyakitna. Teu raos pan matak didoakeun hadir kabeh sing di pasien sehat fisik, sehat pesat, sehat lahir, sehat batin. Setuju? Jawab setuju. Harta sing cukup, awak sing sarehat. Da sagala ge raos teh ku sehat. Naon abah ningali wae biasa-biasa we. Cece. Tuh ditanya teh caricing orang jawab. Cece, tak itu ngomong atau jawab ditanya teh. Cece, akang, tuh lalaki malus kompak. Cece, kakang, sagala ge ngeunah teh ku sehat. Ieu Pak Haji ngadeg. Kunaon? Ku Cece. Kakang ti dieu mapah ka alun-alun. Angkat jam setengah genep isuk-isuk. Badan nuju sehat. Mapah setengah genep enjing-enjing ka ditu ka alun-alun. Dari kesehat mah mapah ge raos we bahkan setengah genep tambah sehat. Terus kakang Cece ti dieu naik mobil BMW. Sedan mewah sami ka alun-alun Tanjung Sari tapi dina bujur bisul 18. Cik raos moal naik mobil mewah gitu. Moal jadi ngeunahna teh kunaon? Ku sehat. Betul? Jawab betul? Ka mana dia mana di? Dia teraskeun. Paria teh pahit. Betul. Tapi senajan pahit ari awakna nuju raos mah. Raos teh paria pahit ge makan beuki ponyo tuang teh. Raos teh kunaon? Ku sehat. Ager amis tapi awak gering. Pahit we nu amis oge. Jadi ternyata sagala ge ngeunahna teh kunaon? Tak didoakeun nu hadir sadayana sing dia pasihan sehat lahir batin. Harta cukup. Satu bantuan. Badan sok bareng harta sing cukup. Cukup hayang bahagia nepi ka sakitu? Jawabannya tidak. Barang jawabannya katilu kudu boga ilmu. Nah. Aya jelema pengusaha sapeting seep artos 10 juta. Dibawa ke diskotik duit teh. Pakai main perempuan bangor, nyawer ka awe teh bener. Pakai meuli narkoba, pakai meuli minuman keras
sapeting beak 10 juta. Naon sababna? Harta aya, awak sehat, tapi teu boga ilmu agama, akhirna hartana dipake berbuat maksiat. Ku sabab teu boga mata perlu urang getol perlu urang getol ngelmu setekan ngejo atuh. Mana ini ngomongnya setengah-setengah turun ngomong karena ngejo naon sana jeung ngejo. Boga ilmu teh cukup ku ngejo henteu. Anggar we kudu make ilmu. Bae kumaha urang. Teraskeun. Jadi sing getol supaya boga tak nuwun ka panitia anu tos ngayakeun murudan ku pangajian. Jadi masyarakat baroga hadir karena pengajian tabligh akbar murudan penting. Tapi hadir karena pengajian rutinan jauh lebih penting. Tak pinu kieu teh tadina rutinan. Itu masjid. Kacan beres. Butuh kunaon? Harta. Tuh masih gitu diangat butuh ku harta. Tapi doakeun tah sing carukup harta. Sing bisa sedekah jariah ka masjid. Ka masjid amin deuk masjid naon teh? Hah? Kaita barakah. Nya. Teraskeun duit mah mun babari dikaluarkeun dipake jariah ka masjid sok babari asup deui. Duit mah babari kaluar, babari asup. Sok barang, babari kaluar. Duit ya. Hese kaluar, hese matak sing mineng kaluar. Kaluar rezeki, kaluar duit dipake masjid lain kaluar asup. Ari maneh peuting ngomong teh sok sangeunahna mun. Bejakeun ka batu dalakat. Teraskeun. Wal teraskeun. Hiji harta, 2 katilu mutak sing getol supaya boga jadi nu bahagia teh anu getol milari anjeun aya sadayana ayeuna keur milari ilmu tak ieu nu disebut bahagia cet agama manu kieu nu daek ngaji teh nu bahagia teh sing kumaha bagi angar we da. Cukup Pak Haji ku sakitu? Jawabannya tidak. Barang jawabannya kaopat kudu loba amal soleh. Tadi sebut jelema nu bahagia teh naon? Anu rebo ku amal. Tuh, nujakeun. Bae kumaha urang sih tahu. Bibir-bibir urang masalah gitu ya ke didinya naon masalahna naon. Mun ngomong harewosan. Kudu ciri khasna jiga kieu atuh. Tiap mubalik teh boga ciri khas. Kudu make jeung ngomong harewos. Apa kamu bicara begitu Elsa? Teraskeun. Nah, Ustaz Arifin Ilham gaduh ciri khas naon? Pikir gitunya. Subhanallah. Khasna kitu. Haji Apip mah khasna teh sholawat. Jeung eta mas kitu tah. Ciri khasna kitu kan bae. Teu kudu usil teu kudu nyalahkeun, boga khas masing-masing. Laras henteu. Habib Rizik pan khasna teh wah kitu bernaon? Berapi-api ceramah. Nyata lamun teu kitu lain Habib Rizik. Tekeun wae naon urusan. Laras kitu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kabeh gaduh ciri khas masing. Ulah sok nyalahkeun ka ajeng, ka mubal, ka paka, ka paki, ka paa, pa ajengan.
Kapa Amil. Emang nggak ingin kawin mau makanya. Nama geus kawin geus. Pedayang deui we. Nya bae wajar, hayang deui mah adalah ari awewe normalna mung dicanung, lalaki normalna hayang. Mun lalaki kana nyanung teh hayang-hayang acan, ciri lalaki teu normal teh. Sakeun manaon urusanana. Teraskeun kaopat naon? Teuh nya. Amal. Naon ari amal soleh teh? Tinggal di ka dieu. Pagawean hade anu diridhoi ku Gusti. Eta naon namina? Amal. Sanajan eta amal ceuk urang teh alus ceuk jelema, tapi teu diridhoi ku Allah mah cantang tu disebut amal. Muka acara ieu sing asup amal baik ceuk urang anu diridhoi ku Allah supaya masuk amal soleh. Aminan atuh. Terakhir naon? Keluar. Serasa kurang sempurna kebahagiaan tanpa kehadiran keluarga. Betul tidak? Karasa ku Pak Haji ayeuna teh ngaos teh can uih di kamari di Kabupaten Sumedang teh ayeuna teh 2 tempat teh 11 tempat 2 poe ayeuna teh. Kabupaten Sumedang we teras ieu teh. Can uih talamun uih awak teh jeung capek leuleus garupa. Aya pek teh anak pang bungsuna. Bungsuna teh geus kelas 6 Pak Haji mah. Panggedena geus umur 28 tahun, budakna geus 3 jadi ieu teh incuna geus 3 alhamdulillah. Geus aki-aki. Bae kumaha urang. Tamun uih eta incu abah acik abah datang aja abah euy. Abah yang kondil lo. Eta digabruk ku incu jeung ku anak. Capek lapar leungit eta teh kakak digabruk ku anak. Komo lamun digabruk. Wedeuna. Jadi betul-betul bahagia lamun boga keluarga muslimin. Leres henteu? Kata aya bahasa istana yang paling indah. Eta keluarga. Luar. Doakeun seluruh hadir keluargana sing harmonis. Amin ya rabbal. Sakitu we ti Pak Hajinya. Hiji. Tuh, sekarang atau mereka bawa ka imah hiji. 2 sehat, 3 4 amal soleh, 5 tatina 5 ieu teh nu paling pokok nu disebut bahagia di dunia adalah 2. 1 anu rebo ku ilmu jelema nu getol nyiar ilmu, 2 anu loba amal soleh. Nah, ta eta disebut bahagia hirup di dunia. Anu pinu ku ilmu agama, anu getol ngaji, anu pinu ku amal soleh. Kajenteng imahna ngontrak, awakna geringan, tapi ngajina getol, amal solehna getol. Nu kitu disebut jelema bahagia. Ayeuna imahna mewah, mobilna ge 10, tanahna lega, tapi tara salat, tara ngaji. Amal solehna nu kitu disebut jelema cilaka lain bahagia. Kajenting duitna miliaran, imahna 3 tingkat, tara ngaji mah angar we cilaka lain bahagia. Matak ece bagja jeung akang bisa ngaji wayah kieu. Tak dan gatol ngaji kieu mah jarang anu beunghar, jarang nu hartana miliaran, jarang angar anu sedang-sedang we loba nu gatol ngaji mah. Sok ayeuna ece baroga beus 200 siki sewang. Cantang tu daek ngariung ke cantang tu tah. Sok anu hadir baroga pabrik tekstil 2 sewang. Dah cantang tu daek ngariung ngaji jiga kieu. Cicing di taras jiga kitu cantang tu. Nu nyaho bana anggar mah poho. Leres henteu? Tagase maneh anu cukup lah teu kudu beunghar miliaran lah. Masuk anggar sumari maneh. Ya Pak Uwi ti dieu sing garatol ngaosnya.
sing pinuh ku ilmu agamanya, sing rebu ku amal solehnya. Nah, Anda layak disebut yang bahagia. Insyaallah di akhirat oge bakal bahagia, masuk surga. Astagfirullah Rabbana Astaghfirullah minal khataya Sallallahu ala Muhammad. Pembangunan masjid panitia menggelarkan sorban di para jamaah insyaallah iringan sama pembangunan masjid. Cepat bergerak, mana panitia bergerak. Sorban buka sorban.